puting ngasah tapi soalnya masih ada cara lain dulu di urang buah dua oge diberi bedog rasakeun sia wajah hampura kumaha Ngus birat, ararinit, eta ngus birat, ararinit. Ngajan mungkir, ngus takir, ngajan mumpang, ngus kadar, milik diri bagja awak, milik diri bagja awak. Deletang tumila gitu mah deletang tumila gitu mah cing lagu naon ya lagu siapa inget ayo dek ayeuna aing dek nepungan widadari dek digiringkeun ka ieu tempat laksana aing kanu ceking deh mangkaning widadari macara reking cara reking atuh awak lagi sabab aingnya ge buta aing maloba deuleuan jeung alus deuleuan alus cara kanu goreng beda deui jeung jelema anu rupana kaset tapi deuleuanna rusak kapeureumpeunan eta teh kuti kotok ayo batur urang ini kajono ka Pak Haji Sidik. Oh, mana? Kan suka ada di bakalan. Bejana aya Pak Haji engku surang manyentreuk buah-buah. Aya kubagyanya lur. Oh, katengan. Aki umbaran ti radio Alba buah dua. Aya. Bapak Momo Cikeresek. Supi. Api Mamat Ruyat Baros. Aya. Abah Yaya Ibu Ipo pengrajin bedog ukir Cibitung. Aya. Bapak Uli Dono Pasir Munjang aya Bahdul Alba aya Mang Dewa penjahit buah dua Sumedang Supi Jawa Barat Indonesia dunya
Bapak Haji Apo anu kusinen kamari disyamat Haji Opa sadege-degena teh beureunya alah Bapak Haji Asyep Taruna aya Supi Bapak Dadan eta ti Sumertani eta Tanjung Sari aya leutik-leutik tapi gede usahanya Bapak Dodi Darsono aya Bapak Dedi Rosida aya si Dibja ka dieu alah nuhun kada rumpul masyarakat aja deh aduh kucing ieu asa kureug-reug dulu itu aya urang Parancis iya saudara Stefan aduh bonjour Stefan bonjour alah kamu siapa Wewe siapa yang merci aduh ampun bonjour aya nuhun di Australia saha eta Juragan Chris. Aduh, good night, Chris. Halo. Nuju neleman leuwih teh. Ai neleman leuwih, neleman gamelan di Australia. Ya. Disebut Chris mancing barangka deh. Alah, nuhun. Undang-undang
tina hukum hak umbaran keadilan jeung sosial kebangsaan Indonesia. Umumna se-Indonesia pemoh nu kasebut Sunda jeung Sundalin wakilna estu putu terus perjuangan anu cager balageun sarta jaluju mauang kasukan deranu nyiliwuri. Meja saking prawingan pinangannya ya ante gati kirina sekar pinudi nyebar pastornya banglus lampakipun yang wasifati Batara Guru Leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana ngaleos tanpa permios ini tanpa pamit ke sawarga atunya kalungguhan sawarga maniloka ayeuna jadi di kawasan Batara Kala itu keayaan kita dari pating jarari para dewa pating karoceat diancam pati ku Batara Kala. Kejadian sawarga jadi genyileung kamar sapada doh yakin kala rek ngakanan deui jelema kalayan otipati parantos nyerengkeun kakawasaan ka Batara Kala deh
beja beja atuh keayaan masyarakat marca pada ngamaruda rupa-rupa pamadegan jeung kapercayaanana aya nu tatapa puasa ngadak-ngadak dalang ruat para rayu nyaeta supaya hindar tina ancaman kala gitu kayaanana digenyelengkeun ku kejadian Batara Kala ngalebut ka kawasan sawarga nanging anu dina waktos ieu dah para Kurawa anu disesepuhan Kursidrona kautus ku Prabu Duryodana hasil tina tatanya sangkan ulah kaansam ku Batara Kala yakin kudu ngabogaan hiji jimat anu eta jimat teh ayana di Semar Badranaya anu kiwari hampir caket ka kampung Tumaretis para Kurawa sadayana sami marbayasa leres Aswatama baula anger citraksa Dumaraksa partomanmu mirupaksa daru citra daru cita soma citra yuda bawa wikata jaya wikata kumpul baga Aswatama baula sok kumpulkeun barudak baga apa mana? Aswatama. Berbayar sendiri. Awon tong dikara tong sumaya karina tong sumaya karina Apa mana? Ya jaya wikata baturi. Parantos hampir dugi ulah ya, Batu Maritis. Ya, balik.
jadi sugenah mata keluarga kapan Rayuda. pada wayang harga pada wayang Ambil lebih udah ya. Iya. Lamun masih Semar anu ngaran Enong diribikeun dina harti modal kabeh ya. Iya. Tenang. Nepi urang ya ke kampung Tumarima, Tumaritis. Tumarima, Desa Tumamprak, Kecamatan Serah Mongkokan. Kampung Tumaritis, bro. Urang gentian eta Enong Semar teh. Si eta mah pokona manuk kitu mahal kecil asa dibere duit keur saminggueun dibikeun. Kira Enong tina lama. Bere-bere asa sakinta lumayan keur parang Japati gitu. Iya. Batur atau kenae tong sepusi jadi jelema kapan urang tere nepi urang jali kiadi mangga aduh segera buka mata Segera ngage urang geus gara rumpuh jarana parantos sadaya make iya
Akan Gusti Sulu kana waktu anu tentukeun datang mangsa anu direncana nitiwan sir Padang Bultan. Jauh di jugjug angang di teang sanajan rupa-rupa nu kasorang di perjalanan. Teu burung nepi. Ya. Wayahna anu penting cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Nu ngalacak-cak nyeri huntu laun-laun anu nyabok. Alah ai kolosok dileuwihan wae. Ai teu leuwih kumaha? Apa nu diteangan teh ku sareng ge pada leuwih. Disusu dapuku jauh apa kemang Karawang Coba. di teang dapuku anggang najan hakani katana dapuku awis padepang pakajibang bang sulasana Bekasi awis Abah lihat padahal aya. Kurawa samia padang merbayaka. Samia merbayaka. Setengah kinarga. Aswata Majaya Wikata Citraksa Citraksi Citrasoma anu disesepuhan Kurasidrona kautus ku Prabu Duryodana hasil tataros ti paranormal yen nagara bakal waluya masyarakat bakal salamet tekaan samukala asa kagungan hiji pusaka Semar Badranaya anu disebat endong Semar Badranaya ngan bika Kumaha ya? ulah letik hate sararea percaya kepada normal nya eta sararea geus pada apal sawarga Maniloka cenah ayeuna teh aya nu kudeta putrana ku anjeun Otipati Batara Guru anu ngaran Batara Kala ngaberontak di sawarga ngarebut kakawasan sawarga meureun eta politik eta Politik kumaha? politik meureunna geus capek we jadi pamimpin geus eueuh deui tuluykeun ku anak api-api kitu ya ulila deui teh strategi meureun eta mah bisa jadi aya ngaran-ngaran politik pada hese diuji na esa diterka leuwih cantik ya lemes ngan ieu mah malana urang sararea Siapa mai Batara Kala teh jelema kanibal. Kanibal ongko radikal ongko beuki daging jelema. Baheula aya ngakanan jelema. Ayeuna bisa jadi ku ayana geus jadi pamimpin di Jawarga teh bakal ngakanan jelema bakal beak di dunia. Hiji-hijina jalan anu bakal bisa
nakis karena serangan Batara Kala menang katanya itu dia di jelema tinu menang dipercaya yen urang sararea teh kudu ka enong Semar wah sakitu omat jeung bisa ngolona eta enong Semar Batranaya orang gantian ku harta kekayaan nu saloba-lobana asal eta enong Semar Batranaya kapibana jeung kabawa urang ka nagara aslina hari sabab cenah numutkeun beja ti urang dipercaya eta enong teh lain saenong-enong we lain saenong-enong anu mawi ku urang ayeuna dek diolong-olong sisi kapiheulaan ku Pandawa sabab lamun geus kapiheulaan urang bakal ngege curug urang bakal pinangi jeung mara bahaya anu leuwih gede numutkeun beja deui tinu menang dipercaya eta enong Semar teh tong boro jelema hiji dunya bakal ambus kana eta enong jadi eta enong luar biasa pengawasannya itu nih sarere ayeuna mageningan barawargi eta enong Semar Batranaya da urang pek begitu nawayahna ulah arah jeung subah urang ini tiritan supaya terang nepi hayu urang ini eta harta kakayaan sadiakeun ya eta keur mere Semar saana anak ari ngomong teh boleh dikitu we di Labuan seni ngarajah we kapan ieu teh murid Tatang Aditruna percaya murid Patang iya pulah ngarajah iya tak kitu hayu urang siapkeun tereh nepi urang ieu ka Tumaritis omat cing bisa ngolongna iya ayo pada pedang nombak kayu agung babar wete sami rempel godonge Andel si Pandanaru para Kurawa ngalet ngengkeuing ngabaralet ngajuk-juk kampung Tumaritis Semar Batranaya sapala putra nuju sempa kapiguyon ya pulang jong kadieu kitu Kakang Selenju omana ulah kabawakeun ngamarudah kitu urang dumeh ieu dunya kabeh diancam ku Batara Kala kitu ulah kabawa arus urang kareknya meureun juk dah naon teh jelema teh diancam ku Kala
Lah, nak wartos. Oh, kadieu kitu Kakang seuing jaga. Oh, sae mana? Belah ya. Ah, Asa kuwara raas teuing itu. para raas kumari akan. Ngaran-ngaran urang hidup di pakampungan anu kaancam ayeuna kajadian. Kejadian. Teu apal sileung ayeuna dunya diancam ku batara kala. Ya kitu akang itu menak wartos kulan. Hah? Rupi-rupi tareka ayeuna teh kulan. Rupa-rupa gara pamadegan jelema ayeuna. Loros aya nu diruat. Aya nu dudukun. Aya nu diruat wae. Aluh, dalang ruat para rayu. Alhamdulillah kulan. Oh, Dina luhureun panto eta kulan tulak bala meuni. ngadak-ngadak ayeuna mah dina luhureun panto teh mah kejeung aya bawang bodas, bawang beureum ditiir. Jukut tias. Eta teh tulak bala beureum teh. Maksudna mah tolak bahla teh. Aja kaya sate domba. Padahal lamun tolak bahla bukti mah dina amal anu nyata sapopoe. Oke itu akang. Welasan asihan deudehan antara urang jeung urang ya. Nya, Eta teh tolak bahla. wah katerap kalah. Jadi realisasi tina bawang beureum, bawang bodas ditiir teh jeung cabe beureum. Kumaha teh Kang? Eta teh falsafah yen kahirupan urang mah sabagian gede tina tani. Dina tani bener. Lamun ronjakeun mah geura sok dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa. Berhasil ya. Bari hirup beragama tah hirup teh ulah keur dieu deui. Bener Kang, ulah pungsan. Sok dijieun kasempatan kudu palalinter dimangpaatkeun kadang-kadang urang dipepende dina kabodohan. Dina kabodohan, bener Kang. Mangkana ayeuna teh ajas mangpaatna keur usum. Ayeuna teh. Deh, sumohon lereng Pak. Saperti nu teu sapira teh basa teh ja. Sumohon. Tapi maknana ageun. Ana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ujang makna teh jero. Kumaha teh gua bulan. Pangna kajadian urang ngamarudah masyarakat di negara teh eta teh hartina geus kaleungitan jati diri. Eta teh gua. Geus leungit jati diri bangsa urang teh gini. Jati geus kasilih ku junti. Ai kurungna kurung titiran ya. Ai kurung manuk titiran eusina teh incuing. Uncuy kaeta geus teu sah. Kayaan dunya geus teu saimbang, hartina geus dengdek. Geus teu balan deui ayeuna mah. Geus teu balan deui ayeuna mah ujang. Lares gua. Kurupi-rupi ka Nyawa jelema geus murah. tos murah gua. Geus teu ngarasa dosa ayeuna mah Kang gede. Geus leungit ajen diri leutik ringkang gede bugang. Sumohon. Tapi parendene gitu genteng-genteng ulah potong ulah najan begeng ge ulah digotong ya ju. Kaeta gua. Ho wa mah rek pacuane ka barudak. Noh, kumaha gua? Neuneuh kadeudeuh nuna kanyaah nitip ka asih kamar urang kali nu rek neruskeun dina seni. Dina seni Regenerasi tenang. empe korehan gerak korehan Ilmu ngasih nepi ka pangi. moalnya moal lebar uampe papangih-pangih ajang lamun pangih keur si ujang. Si ujang eta dawam tersepuh. Uak mah geus sakieu kakolotanana. Awak Uak mah ayeuna meureun panyakit-panyakit teh geus ngabejaan kana awak eta teh meureun anu mapageun ucuk nanakeun uak teh tereh balik. sumohon pindah kana kitu wa. Geus seueur nu karaos geuning wa. Ai 50 kaluhur mah. Tina sumanget ayeuna geus ngurangan. Geus rada nahnai wa.
geus rada naik ataukah penggemar wayang golek anu di mana wae ayana hah kumaha wa wah ngagupai dah kade ulah poho karena budaya sorangan sabab martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan bakal ruksak bangsana ulah dugi kacul dog tinggal iga ulah dugi kacul dog tinggal iga nya cu sumuh ho pikeun ngaronjatkeun kabudayaan di urang pikeun ngageuing kabudayaan di urang da puguh urang teh tadina nagara bukti sajarah nagara dina basa Sunda atawa basa Sunda aya anu teu bisa di Indonesiakeun laras benar-benarna basa Sunda teh kitu hah laras malah lamun di basa Indonesiakeun teh teu ngeunah kadena sawerang ka kupingna teh wa model Cikaraca ngang batu laun-laun jadi legok apa teh hese model Putri gelis gagaweran capetang tar nyarita amih budi taraseuri berehan tara masihan upama init-initan meme urang init geus nepi model kebo muli pakandangannya muncang labu kapuhu keris manjing warangka hese ceuk bahasa Yunani kuno papasapah Yunani kuno ex nihilo nihil pit back to back si teh teh cu eta teh kembali ke semula muncang labuh kapuhu teh mun ceuk basa Arab beureunan makanna ala makan bahasa Cina makin ceuk basa agama mah innalillahi wa inna ilaihi raji'un tuh geuning laras Pak nya ujang sumohon nu mawi dina leresan dia sok ronjatkeun neangan deui tarekah kumaha carana sangkan wayang bisa terus bisa nanyer gali dina wanda nu anyar teh kumaha bae oge bebas da ari wayang malain Quran anu teu bisa dirobah mah Quran nya cu da eta mah absolut dogmatis mutlak hudan mun teh mah aya nu nurutan ulah emosi kapan tadi ge hariring teh lain nu kuring haleuang teh lain nu urang nya ujang sumohon eta tong borok kitu geuningan aing neangan ilmu mada puguh nepi ka negeri Cina cenah geuning nya cu da geuning eta urang Perancis kadarieu neangan ilmu urang Australia eta teh neangan ilmu merukan teh heeh ngan maranehna mah jara di duit juta-juta ya cu yang kulat tak kitu ti uas saparakan sauju mudah-mudahan we kapayun tiasa ditepangkeun deui nya ujang harus sae gua ai deui itu uluh urang Majalengka aya urang Majalengka wae eta tapi urang Sumedang Bapak Ade Barkah aya Ketua DPRD Cianjur itu Bapak Haji Yunus Majalengka mudah-mudahan sing jadi bupati amin titip ka urang Majalengka nya tah Bapak Haji Yunus amin aduh ya Bapak Haji Ade Firdaus semua nuhun ucu ujang kulat wa cing wa naon wa sono ieu ka Pak Haji Sidi kaki umbaran sono ka Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Dani Setiawan atuh geuningan itu Pak Haji uruk mana aya nuhun ujang nuhun Pak Obar Bapak Bupati Bandung nuhun ucu nuhun ya kula cing wa hayang kaul cu sae wa mangga kaputrana Bapak Haji Ali Dinar sumohon sakonya
sok kaya Jangwani. mental lagu wajang wani kaya Jang Wani. Kumaha Jangwani we kanya. Gua apa? Sok jadi tukang Jumlah Saraya. Alah. Hadir itu kakang nilainya. Kakang ya diri masih kari kiring pada kau putra Haji Ali mati imut berang badek Ya kalau yo ada budaya. Barusan ada yang kakak pada kiring kau ya. Oh, iya. Meureunkeun di mana we? Cing sakali-kali mah eureun teh cicaheum. Lain dewek sangeunahna eta heureuy di mana wae eta temerna kudu bisa adaptasi hirup teh. Adaptasi kumaha? Silih ajenan geuning cangang rokok mah tara naik kereta api. Aduh, kalau bulan bisa ngomong pasti cari-carikan ke bulan. Benar. Tong digugu teuing perintah bapak dewek teh Teu bisa. supaya dewek diganggu supaya dewek diheureuyan dumeh eta lagu pamenta bapak dewek dari bapak dewek mah manusia eksperimen manusia percobaan Eta teh kolot urdu wajib digugu kolot mah. kolot kuno Apa kayak disebut kolot? jelema can angeus eta teh bapak dewek teh hirupna teh produk gagal Kok kayak nyebut produk gagal tadi? Nanti yang kita harus singkirkan dari muka bumi ini siang doraka jelema kita. Karena merugikan halayak ramai. Produk yang sudah kadaluarsa. Lamun dina kahakanan mah bapak dewek teh kadaluarsa. Kandung formalin. Bangna awak nepi ka kitu teu mangrupa teh tadina geringan tuluy ngakan obat eta teh overdosis.
Bapak dewek jantung na oge geus digenti ku jantung cau kakolot sieun kawalan da lain turunan Sang Hyang lain turunan naon-naon Bapak dewek mah turunan manuk pinguin coba aduh dikarisi teh kita batur mah anu di silikon teh irung hayang bangir ieu mah bujur geus teu mangrupa coba da karepe teh hari ngomong teh hayang we kudunungan dewek disebut Kakang Semar Bandar Nangka Badranaya Lurah Semar kuda Australi lain kuda pawana kuda Australi oh aduh ampun Gusti nu agung saya ulah ka bapak urang iya kenapa sih tindakan-tindakan bapak saya jadi begitu jadi begini bagaikan orang yang anarkis coba kakolot komo ka batur dina lebah dia bapak dewek mah geus lah tempur digugu lah bisi jadi mitos naon mitos teh tong dikultuskeun mitos bahaya lepas tina akidah mah jeung aya kuburan Semar nanti udah benar aya kubatur sok dijarugjuk kubatur sok dijarugjuk ning kuburanna kuburan Semar malah cenah ku cinta-cintana nyieun geuning tina wesi kuning gambar Semar seukeut geuning abuskeun kana loket pajarkeun teh paragi dagang padahal paragi dagang mah modal jeung jujur duit eta jauh pikiran teh dari Semar dibebaskeun kana loket bari ipis kaprahna teh tuluy ditulisan aksara Arab dikolaborasikeun bungkus ku lawan bodas tuluy jiga komo dibungkus ku lawan bodas nya maka minyak sengit ke Jerman wawa maka labuke ka wah asa heueuh we sidik carita wayang mati India Mahabharata Ramayana der kuburanana aya di Jawa Tengah kuburan Bima kuburan Anomana mana jauh kuburan Pandawa aya soal Gunung Arjuna madangaran meureun teh mah Gunung Wayang komo dalang-dalang ini ngajarugju Gunung Wayang tararapa ditu teh hayang payu mah cing alus wayangna malah aya tekenan Asep Sunanar padahal aing masih buntung teuing cokor mun dijak itu eta teh akan sakain cerita kitu nah aya ku kabina-bina teuing euy di mitos-mitoskeun beuki jara rawuh lumatak kurunyung Islam teh di dieu tah penyempurna supaya ulah kalunta-lunta teuing hirup teh benar ulah ngawur pamadegan da lain menang jelema ari Islam mah lain saneh menang jelema teh ngaranna da dituna mah tina jorojoy tina sumrah pasrah sok nu matak ulah wa kamararawat geuning cenah geuning ceuk pangeran ita kuloha hakotu kotihi wala tamutuna illa wa antum muslimun ulah wa kamararawat saingatan cicing dina kaislaman aya keteranganana aya ngaran-ngaran jelema teh sumrah pasrah mah ulah wa kamaot teh sumrah mah da kaituna ge bakal linglung ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kudu kawasa jadi we mara kahyangan cicing dina alam kapanasaran nu matak bebas jadi gentayangan dikepung ku pemburu hantu gasupkeun kana peles belego ge hantu namun urang mengencar der dabuskeun kana botol dae asa ku kabina-bina teuing atuh deui asa beuki jara rawuh akan hantu teh kabelum pamadegan teh asa beuki jara rawuh kabina-bina nya euy
Pugu anu jadi juri teh tapan kasieun teh geuning sieun teh ini ge urang teh geus sieun. Pugu dina diri sorangan cikolot teh mah geuning baheula hayang nyaho sia rupa juri, hayang ai juri teh cenah gedena teh sagede muning. Rupana teh jiga urang. Heuh gedena sagede kuring rupana jiga urang. Sorek dina diri urang. Matak krepek ngeuteung. Ngajari ka juri. Tapa Asep Taruna dasana mah begang ngan balik si Mekah jadi montok sabab naon gede hate da di dieu balik teh goreng patut eueuh batur aing ka Mekah meureunna loba urang negro di teh aya leuwih pan gede hate manehna balik ka jadi montok jadi senang heeh nya Matak Semar mah Semar ngaranna ge. Naon ulah kitu teuing ah. Oh. Ulah kitu teuing ka kolot teh ah si doraka. Nu matak aing hayang geura kiamat teh hirup. Naon ngarep kiamat hirup teh. Hayang geura parina ka akhirat sararea hayang nyaksian bapa aing keur engkak-engkakan dina sieun neraka. Doraka ti anak. Ah! Allah. Ai bapak doraka ti anak mamun anak doraka ti kolot loba ngomong teh geus kamana ka Naon? bapak doraka ti anak mun anak doraka ti kolot loba Aya. eueuh Aya Allah anu kolot doraka ti anak. Allah di mana-mana oge dina katerangan ge eueuh Aya oge aya ge anak nu doraka ti kolot anak eta ge loba. Ngan ieu mah aya kolot di antarana doraka ti anak. lamun aya buktikeun ulah jadi ribut mana bapak doraka ti anak Loba jelema nu dibawa ka kantor polisi nepi ka dibui alatan micen orok. Geuning eta sia doraka ti anak aya. Woyo jempe. Eleh sia. wah meureun memang dipikeun ke badan anak jada Naon? pang dipikeun ge ku indungna anak jada Nyalakeun ka anak si belegu. ya heeh pang dipikeun ge Lain anak jadah teh indungna haram jadah. Pangna dipikeun oge meureunna kitu teh hasil hubungan gelap. maksudna Kulu mauludin yuladu ala fitrah syakabeh nu dilahirkeun ka alam dunia dengan keadaan bersih. Ulah nyalahkeun budak, bila budak macan boga dosa. Ieu anak jadah indungna haram jadah. maksud anak jadah teh kuring mah anak luweuh bapaan teh Naon? anak luweuh bapaan Anak mau bapaan? Sia teu mikir ngomong teh. Maya nah eta awewe reuneu teh teh gasa-gasa kana pager. Kuyung eueuh bapaan aya meureungan teu tanggung jawab hungkul nu matak kolotna haram jadah. bener hei Teu ngarumasakeun dosa. pada si ayah Heuh, nu matak cing salaladar teh nepi ka perbadinya akhir. bener tapi kan Nu matak lamun semar hayang bagja hirupna hayang selamat dunya akhirat. Anu jadi anak teh mumule pikanya kumbah dampa suku anak teh. Heeh, da lamun ayeuna dipikir dibulak-balik, dipapai, dirasa-rasa. Si horeng ari kolot teh tunggu rahayu tangka darajat. ai kaperego jika nu heueuh Sabab Gusti mau nek hampura ka eta jelema lamun eta jelema teh dihampura heula ku indungna jeung ku bapana ya Bapak. ari kaperego jika nu heueuh ngomongna Leres. Tuh Bapak ge leres ceuk Bapak. Sedangkeun lamun urang doraka ti indung ti Bapa lamun di lemur kai ranu lamun di leuweung kai dangdeur dipake pangaret binggang dipake pamikul benggung dipake suluh teruhai matak baluang anu niup lir hirup cara gamparan awak ditenjak beung dicekek paling untung mangi kokotornya panya leres tuh cesta jika nu benar ngomongna
nu mata wajib urang ngahormat kana jadi kolot ya banyak laras tuh tadi malah gitu ngomongin. Kanu jadi bapak teh lamun panggil balik digawe ti mana wae gabruk nu jadi bapak sujud ka inung heula tuluy ka bapak ceka tuurna cing tarik di mana waktu urang menta dihampura ka bapak naon sababna kudu nyekel tuur sabab gede jasana teh tuur teh dina waktu nyieun urang teh waduh lamun eueuh tuur gepeng inung urang teh goblok Geus, wah benar. Jadi we kalau teh punung, nah eta ngomongna ka mana kana. Aduh, Gusti nu mah agung. Da sia teh ngabejaan sila cek eueuh. Bila aku teh kaciri sakitu gajeng. Alah mending ngageblek aing jeung poek bapak aing. Jadi we ngareo. Sugan teh bieu bodas teh sugan teh bieu mah idangan. Oh. Oh, idangan anu di jerona bolu pan bodas. Idangan pada film dibere dia gitu. Jadi we ngareos punung. Era makanya aya ko awi. Ko awi bos Borma nya. Oh, bos Borma. Aduh, ampun Kang Gunawan nanti. Panama rekor. Pak Haji Dinar saurna bade ka Australia. Sumuh. Alah wilujeng Pak Haji Dinar. Akang oge ke tahun payun Juni teh urang ka Perancis sebulan di ditu. Wah, beres. Aya nu menta deui di luar negeri juga jag-jag. Enggak tahu deh meureun akang mah. Duta Indonesia. Cing ai pingkeun lamun dewek keluarga coblak kitu teh kodean aya gitu. Aina. Aya tadi pengker aya Sugan kuring mah. kodean. Sugan kuring. Ieu mumuni kawas nu hayang puas ka aing teh. Lamun aing disiksa ku bapak teh sia teh ngararumbeng teu sirikna. Tadi kodean ge teu ngarti-ngarti. Pira ku teh kaciri lagi kireun. Heeh, nu macam ulah kitu pingkeun mah ieu nya mah ngaku dulur ka dewe. Punya hoatika sia teh. Kema mun aya teh ulah we atuh. Atawa lamun aya bapak di tukangan dewek teh ngelea jeleng. Kodean. Jika babaturan urang teh aya. Jika babaturan urang ngelelan muning ini. Ampun. Lah. Sugane ko awih mekelan ke dewek nya. Bakalan roti bakar. Alah nuhun Naon? Oh, doana we ti sararea. Doa Dodi eta mah. Alah, ampun cing euy. Kan? Ieu teh Bapak Haji Ali Dinar jeung itu. Bali dina. Kagungan mantu aduh. Pararaan. Kareh kagungan putu meureunnya teh. Sumut. Tinu ditikahkeun ayeuna. Nya tina cai eta Pak Haji Dinar kreatif tina cai ngamurnikeun cai. Aduh, menang jasa euy. Oh, menang jasa. Menang-onangan ka Australia. Nya profesor teh kitu-kitu oge. Hah? Ai daek mikir mah kitu. Kitu daek mikir mah ieu teh di dunya teh bohade boh goreng ge pikiraneun grepe. Ceuk saha reungit teu mangpaat. Cenah masuk demam berdarah nya di lain pihak mah. Nya tapi sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk. Hah? Baygon obat nyamuk tuluy naon deui? Autan jeung sajabana pek ku pangeran teh eueuh sia bereungit sadunya eueuh hiji-hiji acan da Allah mah kawasa bangkrut sia teh pabrik obat nyamuk teh loba deui penganggur nya eueuh nu teu mangpaat lamun ku urang dipikir mah tapi bener mah si horeng segala rupa ge mangpaat ku daek ai daek mikir mah tuh Thomas Alva Edison
tina nyileung mana hayam mikir manehna nyeun listrik sadunya ayeuna menikmati hasil karya Thomas Alva Edison si sadar pikir bahwa dinya gitu tak ayeuna ngarencana deui Thomas Alva Edison teh keur nyeun rebab Rebab dapat dikesetkeun ku jelema. alah aduh gitu teh euy Naik mikir mah. daek mikir segala lupa oge heuh ulah cicingeun ai datang kreativitas teh tina kejenuhan bisa hah Tina jenuh, tina kesal bisa. tina kesel tina jenuh hayang neangan wanda deui nu anyar empe ai seni mah bebas berkembang masina kolot-kolot baheula ngan untung geus pararae aing kreativitas baheula teh nepi ka ditembak dina surat kabar dina itu dina ieu luar tina telepon ditentang murukana meureun dek oyang aing heeh kalah aing nu ngebelenyang negdeug ning keliling dunya Keliling dunia, keliling Eropa. nya eta teh hasil kreativitas teh hasil mikir hasil studi perbandingan tidak segala rupana lumayan pan aing tina hasil mikir wayang itu teh nepi ka kabeuli rak piring oh Sekarang piring betul kudu keliling Eropa kan itu. tak kitu euy Benar kan. nya ieu Pak Haji Dinar tina cai mikiran cai supaya jadi murid supaya alus karunya ka masyarakat apaan kayeuna mawa manfaatna mah hikmah nama moal keresahan matak mayar wayang teh gede teu ngahiras alah malahan cenah enjing-enjing mah dek namahan keur ongkosna kitu Gitu. kadewek Pak Haji Ali Benar teh. lain hayang kapuji di Pak Haji Ali gitu rek mere ongkos deui teh nya ka urang nya kana seni Ya keseniman. nuhun Pak Haji nya Ya keseniman. Pak Haji Ali seri ya gitu ampun aing alhamdulillah ya euy Bakat. urang teh pan aduh kubas bisa napa tepung lawung pamprok jonghok na peuting ieu sarerea ngariung mungpulung mayunan panggung bongkok karonyok mayunan balandongan heuh Ya. ai dewek salah abus di kelah jalan belah wetan itu di Bandung Oh, belenjeng teh ngadong ka itu kan wah tidak ieu teh jadi kaciwastra jadi muih he aing oh duh ampun Aya janur. oh nya tak itu di lembur sorangan ge kadang-kadang linglung Oh, aya nama heeh Ayo nama mesti nuku perumahan. cara di Arab aing Makan aduh jalan. dina syai teh sofa marwah teh nih Ya, bolak-balik teh. eta mah katilu balikan jo leket teh teh lulus ngadak-ngadak tuur nyeri keunung nyeri aduh jobrek teh teh mah diuk Olah. lieur ongko ngan inget cenah sekolah teh lamun mangih kejadian kitu teh kudu salat teh 2 rakaat salat tobat Salat tobat. jauh ka cai tayamum salat teh aing teh keur sujud buledag teh katajong kudu lalumpang muni-muni atuh heuh da teh semprek dicak semplak ieu aing naon dosa aing inget teh aing teh sok ngalarikeun domba teh sok ieu baong ditajong ku aing aduh inget eta heeh Si horeng teh balik teh ka urang. Turunan biar domba. Eta ka domba. eta mah euy oh Dah bener Kang Seri. aya deui dah Kumaha? keur dahar bereng teh teh melaleur meni pinu di Arab inget aing di kadang domba teh sok ngalaleur ku lem Kulem. heeh salatan di 2 rakaat ai geus salat kalau buki loba laleur lain 2 rakaat laleur jeung ieu mah aduh ampun
Ya, riwayat aing mah historis. Alah, ampun. Heeh. Tak kitu euy. Bener kan? Ya, dek oge hayang hiburan ya. Aya hiburan bos. Heh? Tahu kan tuh. Da hiburan. Hirup mah kudu kitu atuh. Bebas hiburan mah. Heeh. Doakeun atuh panayagan sararea cing bisa ka markah. Amin. Bisa umroh. Iya. Atuh bisa-bisa umroh selingnya. Bisa umroh. Heeh. Bisa umroh ke Jakarta. Kitu ya. Hah? Gitu. Kade kaharep mah. Pandukun Islam anu kali mah teh mun kawasa di jalana. Mun boga. Heeh. Alah, ampun euy ah. Ai geus kolot kieu maroba. Ai kahayang gede kira. Ai awak eueuh, tenaga, heueuh. Tenaga. Alah, lamun teu nginuman Aladina kapsul, lapur. Jerek nong jeung geuning Aladina. Gingseng dari Royal Jelly. Royal Jelly. Ah, sia grepek pecakan. Wah, deuk isuk ah. Heeh, aduh. Isuk pere ada meuli ah. Teu hariwang di deketan ku awewe teh. Jeung Iya. menggairahkan kepada istri orang Menggairahkan kepada istri, heeh. lain. Dicampur gerak kotak bumi, Ada pasak bumi masak bumi. dan bangunan. Alah, ampun Aladina kapsul. Paingan bere gegeh wae atuh. Hirup mah kudu turut kana sunah Rasul. Geuning ceuk Tarso teh mah ceuk Tarso. Pacarto. Mapa jalan satapak begitu. Ngajog-jog ka hiji lemur. Teu karasa capena. Sababaya nu ditean. Hujan angin dodar gelap. Taya pisan keur ngiuhan. Sanajan awak rancu teu paduli kajeun tubuh. Nu penting mah nepi ka kesempatan nu dijujur. Dek ngalongok anu ngora. Sugan nu kolot teu nyusul. Juga nu kolot teu baeud. Sugan teh moal baeud. Alah, ampun. Tah, mapai jalan satapak. Tapak saha? Tapak Rasulullah. Kitu naon ai tapak Rasulullah teh? DP handap asor, sopan santun, ramah tamah, sumerah pasrah, ngeureuyeuh nikreuh dina agama, istiqomah, tawado, DP handap asor. Tapak Rasul teh. Nya, ulah gede bohong. Benar. Gitu jujur. Kudu nyunah Rasul. Nyunah Rasul. Nyontok pan nyontok. Alah. Alah. Ampun. Hiburan we ya. Itu gerak badan we itu kayaknya. Aing ngaputing kemari mah seuri beli aki-akian. Yang seri kenaon ya, Kang? Yang serikeun aki-aki adan di masjid ai napas geus beak meureun. Cing atuh mun urang mah budak ngora nya euy. Budak urang ge Ieu mah aki-aki di titah adan gara titah jadi DKM. Meureun maksakeun mana ya? Khawatir. Oh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Napas meureun euy. Napas ya. Dung-dungna we. La ilaha illallah. Sampai Ngageuingkeun subuh geuning. Eleng dulur muslimin Mustafa Aisyah gitu cek manehna keneh mohoan musliman. Ada geus kolot karena ge atuh.
Aduh, kurang berjamaah di nasional Bu. Itu kewajiban orang gede dunia. Padahal atuh mun urang diajar nyeni saeutik mah. Pakai seni ya kan. Eling dulur muslimin muslimat. Ayo sholat berjamaah dina waktu subuh. Estu kewajiban urang keur di dunya. Pikeun pibekeleun engke di majalah aja. Di akhirat. Aduh ampun. Pala wargi gitu. Gerak gugah. Gerak gugah eta mah tos gugah mah bade kulem deui mah. Ae salat. Pala wargi sadayana gerak gugah ayeuna waktos parantos nangtoskeun jam itu si goblok geus aya nu maling deui wae. Berenang barang ngareret karena jam dinding geus eueuh deui aya nu mau. Di teteangan pek teh ku incuna di pauk tadi. Dibere rokok mereka kita bungku. Jejak apa? Beri kita. Komo bulan puasa. Kumaha bulan puasa. Walawargi. Ai ge salat asar meureun tunuh tah aki-aki teh. Kuseuk esare. Karasa tuh. Ai nyari-nyari geus poek. Padahal poek teh hujaneun. Angkep bre. Oh, yo cetrek teh kana mikder teh adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meureun katempo karek 4:30. Da ieu mah keur latihan. Atuh pogoe nu paruasa teh bala locor. Oh. Aduh. Jadinya kaki-kaki teh. Trauma. Alah. Komo geuningan eta bulan puasa meureunnya da di imam bener ai sangu teh pangirim. Pangirim. Da teh boga pamajikan teh aki-aki teh. Kolak oge pangirim. Kolak pangirim tetangga. Ararana teh di dahar teh ngadaguan adan. Kolak jamai kan. Bari lalajo TV gini ngalajo Asep Show. Ngabuburit. Ngadaguan sejam cenah ngadaguan adan. Ai keur ngadaguan kitu joker lek ke desare. Oh, karunya. Da malu sekolah tuh. Ai eling-eling adan keur tungtungna na TV teh. La ilaha illallah. Orejat. Allahumma laka syumju. Barang rekop kana kejo. Dina TV teh aya aksara deui. Selamat menunaikan salat subuh. Hor aing teh buka henteu, saur henteu. Kuseuk ya pae. Pakatku lapar. Tragis sama endingnya teh euy. Aduh, ampun aing. Pakatku lapar. Alah. Ampun aing. Hah? Oh gitu kan. Alah. Oh Jaki boga tip. Cepot. Loh, naon teh? Naon? Sampurasun euy. Oke. Sure. Ulu. Bapak. Oh, itu dulu. Rombongan di Astina dulu itu. Rek nahaon kan? Rek naon da urang kaler ka dieu. Oh.
Nah, ojek. Ngali Pak, aya cuma. Tamu gitu. Ya tamu. Ulah dibalikeun. Tamu di mana? Gastina, hah? Gastina, Gusti. Astagfirullahaladzim. Waduh lo mau ninggalin amuing. Ulah kaget, oi. Ulah kaget. Iya winang naon? Amuing. Ngahaturkeun sebakaturan rawuh geuning ieu teh menak ti astina ya. Nuhun. Sebakaturan rawuh cageus seuing Bagong. Kasar di Sunda Bagong pada di Jawa mah dewek teh Bagong. Nuhun. Cageus seuing Bagong. Alhamdulillah gitu ayeuna teh sehat ari teh cegit. Cedit naon ari aing? Baru kada mbok dewek ibu cedit, urang tunggu cegit. Semahaturan rawuh sepuh nuhun. Jangan euy. Saya aja hipar sih. Wilujeng sumping. Doloy. Wilujeng sumping lah. Bot. Ti abdi ge doloy. Hei, ngomong. Geuning aya di solenang kene da enong lah. Cicing, tenang. Sareng saha loba man. Batos neraka sepuh ti Angger Prabu Siyudana Raja Astina. Nuhun. Kumaha kaayaan di Astina dina waktos ayeuna? Mujeuh pot. Syukur euy. Kumaha pareena di Lebak? Nah, teu ngalanggung ka dinya. Haja tante. Keur kumaha pare? Nuju cara ricing di Jawa. Cing balik bisa ngomong teh. Maksud aing teh kumaha pare teh geus leuneuh. Duh, kada terang pare awewe na. Apaan pare mah digamarkeun ada dewe Sri. Hah? Sri, apa sih Sri? Apa nusuk diangge kana gorengan? Teri teh mah. Teri mah di mana urang geuning boga pemajikan urang teh boga anak teh eta teh hukumna anak teri. Anak tere. Tere mah di mana urang lupa kendaraan ulah lempang eta teh tere nepi. Tere beleguk teh mah. Tere mah samara mah sere. Goblok si ceponya. Tong dilawan atuh bari lage. Sarwana. Eta ka mana karep wae ngomong eta si goblok. Eta ku sarwana atuh. Kabina-bina teuing saya teh ngomong teh ka mana karep wae kuas jeung menak. Ai menak mah puguh sok hiber. Nu hiber mah manuk, lain menak. Hari manuk mah di mana urang geuning di jalan Pepangihan. Aduh, ieu manuk duit. Menak sama sia teh. Jauh teuing ngomong teh. Mah ya tina manuk kana menak. Ai menak mah di mana urang mange barang di menak urang kana tak-tak. Di punah beleguk teh matuh. Atuh sia teh kabina-bina tenjang kawilawanannya. Punak mah anak kunjira. Punuk sama
Ayo punung mau dicarekan batur geuning urang teh ini. Punung jangan belengug. Punung mah aya laguna geuning. Nya. Walungan ti kota Bandung. Cikapunung nya mah. Nah, sia teh punung. Nya punung. Punung teh eta teh geuning. Naon? Nya pan sok dipake tiung ku awewe. Tudung. Dengekeun ku sia. Ai tudung mah di mana urang geuning ku batur teh. Silaka dewe ditengeulan euy. Nah mah keur tengeulan ditudung maling, dituding nya mah belenggu. Ai tuding mah geuning sok dioperasi, suing teh mah. Ai suing mah geuning sabangsa jeung entok, soang. Ai soang mah di mana budak ning mangi kareuwas, sok gegebegan wae eta teh soang, soak teh mah tuh. Ai soak mah baju di mana di berewek teh teh soak, soek teh mah. Eta ku dilayanan wae atuh ja teh. Garelo, anak si Semar mah. Nah, sia teh. Gelo saja. Ai gelo mah di mana urang aya barang di jerotanna di gelo. Digali, sama goblok. Tuh, kabeh we gelo ieu mah. Sarwana atuh. Ai gali mah geuning sok dipake dina ramo. Aduh, cincin teh mah tuh. Ali, belenggu. Ai ali mah geuning buru-buru atuh ulah ali-ali teh lila. Nah, sia teh. Ah, nyata atuh. Lila mah paman aing ngantos maot. Lili teh mah atuh. Ai lili mah geuning sok dipais. Lele mah. Beri cara rau atuh. Ai lele mah atuh di mana urang digebug ku batur teh wani ngelawan. Lele. Lewe. Ai lewe mah dengekeun. Naon? Apaan ku syarana ge teu kahayang geuning palelewe, paleleuwih. Jauh paleleuwih. Ai leuwih mah sabangsa jeung teureuk. Kaleuwih atuh teh mah. Sarwana gelo kabeh. Ai keleuwih mah liang belut geuning aduh mah dikeleuwih. Mulisit teh mana sia teh. Ini jauh atuh. Ai mulisit mah kapal geuning maju ti hadap. Waduh, ini mulisit melesat ya. Melesat nu kitu mah. Melesat mah lagu naon melesat gapung luhur jauh di awang-awang gejar gandeng. Manuk dadali eta mah. Maksudna mah meureun si cepot teh meureun nya si Tarida manuk dadali. Dadali bapak dari si Dadan. Dali atuh teh mah. Nah, teh. Lawan padang sulam herang di biru. Biru sisina Haji Siti. Toba. Nikah welas nikah hemat.
anjak tekat terima Yesus koyo sore koyo mun wangi sering kaimpi Tengah demane ewo pakulinganan ewo pakulinganan